Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Di dieu urang lajengkeun deui materi nyaeta materi pangajaran genep ngeunaan carita pantun. Urang lajengkeun deui. Di dieu aya tujuan pembelajaran di antawisna nyaeta nu kahiji maca sempalan carita pantun pikeun maham eusina. Tas nyebutkeun eusi carita pantun. Teras nyebutkeun struktur carita dina hiji carita pantun. Nu kaopat nyebutkeun unsur-unsur basa dina carita pantun. Anu kalima maca bedas carita pantun kalawan bener tur merenah. Anu kagenep ngarobah carita pantun jadi wangun sejen dumasak struktur jeung kaedah basa anu bener. Anu katujuh ngabandingkeun carita pantun jeung dongeng. Teras dina materi carita pantun ieu dibagi jantan 4 bagian. Anu kahiji nyaeta aya runtuyan carita pantun, anu kadua aya struktur carita pantun, anu katilu aya pangjembar rasa, nu kaopat nyaeta aya gaya bahasa. Lajeng carita pantun nyaeta carita rekahan anu ukurana paranjang, gelarna dina lisan, sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan anu ditepikeunna ku juru pantun, dipirikna ku kacapi. Biasana digelarkeunana saperting jeput. Tika tutup teh dimimiti ti bada isa. Jantan carita pantun ieu benten sareng pantun anu aya dina sastra Indonesia. Carita pantun ieu nyaeta mangrupa carita anu biasana dihaleuangkeun dicaritakeun ku juru pantun. Amun pantun anu di Indonesia di Sunda aya eta yang disebutna sisindiran benten. Hiji aya runtuyan carita pantun di antawisna anu kahiji nyata aya galur miang. Galur miang teh naon nyaeta bagian cerita anu ngalakonkeun yen tokoh utamana teh kudu ngalalana boh kaleuweung ka dasar sagara boh ka hiji nagara. Maksudna kumaha? Galur miang ieu nyaritakeun perjalanan tokoh utama yang harus berkelana. Berkelana ka mana wae? Tiasa kaleuweung, kaleuweung teh berarti hutan. Ka dasar sagara berarti tiasa ka lautan. Tiasa oge ka hiji nagara berarti nagara di dieu lain negara jika Indonesia seperti Malaysia kana pi Indonesia Cina, tapi di dieu nagara maksudna nyaeta karajaan. Terus anu kadua nyaeta aya galur ujian. Naon disebut galur ujian? Nyaeta bagian cerita nalika tokoh keur ngalalana biasana sok aya halangan ti musuh. Maksudna di dieu bagian cerita ketika tokoh utama sedang berkelana biasanya ditemui halang rintang bersama musuhnya. Ya, teras anu katilu nyata aya galur mulang. Nyata bagian cerita saanggeus tokoh lulus ti ujian sok balik deui ka nagarana tuluy dikawinkeun jeung putri geulis jeung dijenengkeun jadi raja. Ya, bagian mulang ieu setelah si tokoh utamana melalui ujian terus balik deui ka karajaanna teras dinikahkeun sareng putri geulis teras kita janten raja. Galur ieu matuh nya pasti aya galur miang ini di kerajaan, teras di tengah-tengah aya ujian, teras terakhir aya mulang deui ka karajaan. Teras jadi aya struktur carita pantun. Di struktur carita pantun ini dibagi jantan 4. Anu kahiji aya raja. Raja di dieu dibagi jantan 2. Aya raja bubuka, aya raja panutup. Teras aya narasi, teras aya dialog, teras aya monolog. Urang bahas hiji-hiji. Anu kahiji nyaeta aya raja. Raja di dieu maksud nyaeta raja pamuka. Nyaeta ciri mangkat carita anu eusina sanuk-sanuk kanu kawasa sangkan salila mantun teh lancar. Janten eusi tina raja pamuka teh nyaeta
juru pantun nyungkeun kanu maha kawasa supados dina manggelarkeun tradisi mantun ieu tiasa lungsur langsar. Teras di sana raja ieu dihaluangkeun ku juru pantun. Raja janten ciri khas pikeun carita pantun kumargi karya sastra sanesna teu aya iwal ti carita pantun. Teras nu kadua di dieu aya narasi. Narasinya eta bagian carita anu ditepikeun ku juru pantun keur ngagambarkeun kaayaan atanapi kajadian dina carita. Juru pantun teh aya nu digorolangkeun atanapi dibaca seperti biasa, aya oge nu dihaleuangkeun atanapi ditembangkeun. Jadi bagian narasi tos lebet kana carita. Teras anu katilu nyaeta aya dialog. Dialog atanapi paguneman antara hiji tokoh jeung tokoh sejena. Teras nu kaopat nyaeta aya monolog. Monolog berarti guneman hiji tokoh ka dirina sorangan, biasana dihaleuangkeun. Monolog kan ngomong sorangan. Teras nu terakhir nyata aya raja panutup. Nyata raja panutup amun tadi raja pamuka nyungkeun kamaha kuasa teh supados lungsur langsar, amun dina raja panutup jadi juru pantun ngucapkeun syukur kumargi tos dibere kalancaran dina lumangsungna carita pantun atanapi tradisi mantun. Teras dia carita pantun teh baheulana dianggap mibanda kakuatan goib atanapi sakral. Ukituna dina magelarkeun ge teu sagala sagawaya di dieu berarti sembarangan ya. Teras lamun rek ngagelarkeun carita pantun kudu ngayagikeun sasajen heula. Sasajenna biasa mangrupa kopi, susu, ceherang, teras aya kembang, aya dahareun, siga bumbuahan, sangu, jeung sajabana rupa-rupa. Teras juru pantun biasana mah jalma lolong, ya leres. Juru pantun biasana lolong di dieu teh tiasa ninggal, biasana bawaan lahir atanapi tidak bisa melihat atau buta. Jeung sanggemblengna sok ditalar teu maca teks atanapi naskah. Ya sanaos anjeunna boga kalemahan eta teu tiasa ninggal, tapi gaduh kaluwihan eta daya indukna anu sae. Kumaji anjeunna tiasa ngapalkeun carita pantun anu sakitu panjangna tiasa didugikeun ku cara ditalar. Kabayang sok hideuk anjeunna kedah tiasa nyaritakeun hiji carita pantun ti mimiti bade bisa dugi ka bade lebet salat subuh. Kabayang eta panjangna carita siga kumaha tapi anjeunna tiasa ngahafal. Bendan sareng budak zaman kiwari. Materi kerek dijelaskeun tapi geus poho deui. Tah eta bentenna jalma zaman baheula sareng jalma zaman kiwari. Teras lajengkeun deui. Dina carita pantun teh baheula mah ditanggap mun aya acara ruwatan, syukuran jeung salamatan. Ruwatan biasana syukuran umum. Teras aya oge dina syukuran sana hasil panen atanapi syukuran nu sanesna. Teras kabeh dieukeun carita pantun tara dipagelarkeun sapeuting jeput. Ya, baheula mah ieu digelarkeun sapeuting jeput. Malam suntuk tapi ayeuna mah mun digelarkeun teh mung sababaraha jam. Ukituna sok disebut sareng pantun beton. Lajeng nyaeta aya pangjembar ya. Pangjembar. Jadi aya mantra. Naon sih anu disebut mantra? Nyaeta mangrupa puisi atanapi wangun ugeran sok sanajan teu matok aturanana atawa teu ditantukeun guru laguna atanapi guru lagu di dieu teh nyaeta sora vokal anu aya ditungtung pada lisan. Sora vokal bahasa Sunda aya naon wae? Aya a, i, u, e, u sareng o. Aya tambahan 2 nya di bahasa Sunda. Teras jadi aya guru wilangan. Guru wilangan teh naon? Eta jumlah engang dina unggal pada lisan. Eta tiasa mulai ti genep, 8, 7 jeung sajabana. Biasanya diajarkeun dina pelajaran pupuh. Teras jeung jumlah pada lisan dina unggal padana.
pada lisan teh baris atanapi bait. Teras eusi mantra dianggap ngandung kekuatan goib. Dipepatkeun ku nu boga maksud hayang meruhkeun nu sejen atanapi nanjarkeun kekuatan jeung komara pribadi. Tujuan digunakeunana mantra pikeun ngawasa sukma nu lian. Sangkan diri pinunjul, sangkan pada mika asih, sangkan beda salamat gede sima, ludengan, nyinglat, jeung ngariksa. Maksudna di dieu isi dari mantra dianggap ngandung atau miboga kaguatan goib. Istilahnya dipapatkan, difungsikan, dimanfaatkan untuk tujuan tertentu. Di antaranya bisa untuk membuat orang lain suka, cinta pada kita, terus membuat diri kita lebih pandai, memiliki kekuatan yang lebih di antara yang lain, terus bisa yang asalnya penakut jadi pemberani, bisa mengusir hal-hal yang tidak kita inginkan, dan lain-lain masih banyak. Oke, kurang lajengkeun deui. Terasa dia osakacana ibu bahas ulang ngeunaan mantra. Mantra di dieu ibu lain ngajarkeun hidup pikeun musik sanes. Jadi ibu ngawanakeun ka hidup yen mantra ieu teh nyaeta salah sahiji contoh puisi tradisional anu aya di Tatar Sunda. Di dieu ibu lain ngajarkeun hidup hayu sok geura makekeun ta mantra diamalkeun henteu, tapi di dieu ibu are hoyong mengkaji secara kebahasaan, makna tradisi dina mantra eta sorangan. Kumargi nu ngaranna mantra teu tiasa teu sagawaya urang maca terus langsung karasa manfaatna henteu. Kumargi nu ngaranna mantra tiasa karasa manfaatna amun urang bisa meuli eta mantra. Biasana meulina kumaha? Tiasa anu di puasaan, tiasa dimeuli ku misalna ku sasajen, tiasa ku amalan-amalan sejenna. Tapi amun misalnya hidup di dieu kan ibu ke mere contoh beberapa contoh mantra. Misalnya ku hidup dibaca, teu naon mangga. Didinya kan hidup dan tenteram. Ngeunaan penggunaan tata bahasana, kekecapana, tradisina, eta anu kada tiasa dipelajari kanggo urang. Jadi urang teh jadi boga pengalaman di menganalisis mantra eta. Ulah nepi ka diamalkeun kumargi eta bertolak belakang sareng agama urang. Ya, lajeng di dieu ditilikeun fungsi jeung suasana ngedahkeunana mantra dibagi janten sababaraha. Di antawisna anu kahiji nyaeta aya jangjawokan. Jangjawokan ieu dipapatkeun pikeun minta kasalamatan upamana rek ngamimitian hiji pagawean. Ya, jangjawokan ieu digunakan untuk meminta keselamatan ketika kita akan melakukan satu kegiatan. Biasana ini menggunakan nyaeta istri atau perempuan. Terus nu kadua nyaeta aya asihan. Dipapatkeun kalawan maksud sangkan nu sejen mika asih ka diri nu mapatkeunana atanapi disebatna nyaeta pelet. Maksudna asihan ieu teh difungsikan dengan maksud agar seseorang yang kita cintai bisa mencintai diri kita atau mencintai kepada seseorang yang membacakan pelet tersebut. Ya, asihan oge tiasa disebut oge ku pelet. Terus anu katilu nyaeta aya ajian. Dipapatkeun kalawan maksud pikeun meunang kakuatan, kasaktan, kaberdasan jeung sajabana. Biasana ajian ieu anu ngagunakeunna nyaeta pamegetnya atanapi lalaki. Maksudna tina ajian ieu digunakan untuk mendapatkan kekuatan, kesakti, kebal amun dikadek oke tener dikadek ku bedog oke tenerak tiga pemain debus kan gitu nya. Jadi leuwih mah kanggo oke, lajeng nyata aya singlar di maksudnya dipapatkeun anu maksudnya pikeun nyinglar atanapi nyingkahkeun hal-hal anu teu dipikahayang saperti kasakit, jurik, kuntilanak, siluman sileman, kasatoan, musuh, hama jeung sajabana. Jadi maksudna
Singler itu mengusir hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya seperti penyakit, setan, kuntilanak, siluman-siluman, terus binatang, musuh, hama, dan yang lainnya. Pokoknya semua hal yang membuat kita tidak nyaman bisa dibuang. Nyata menggunakan singlet. Terus anu kagenep nyata anu kalima nyata jampe dipapatkan atanapi dipake pikeun ngubaran ngaleungitkeun ka nyeri sakit atanapi kebiasaan anu teu hade supaya jadi hade cager jeung sajabana. Ya, maksudnya diperuntukkan untuk mengobati atau menghilangkan rasa sakit, terus kebiasaan yang buruk menjadi baik. Biasanya supaya budak leutik amun labu, nu budak leutik deket diajar leumpang mun labu cok pasti ku indungna teh di ku emak di jampena kumaha. Biasana jampe harupat geura gede geura lumpat. Saat terus dibacakan kita ke budak teh nu asalna tadi ceurik kekuatan nyeri ku sabab ka labu langsung lompat deui cager. Kumagi yang geus dijampean teh ku indungna. Selesai sama sugesti. Jadi aya miwano gaya bahasa ngumpamakeun atanapi simile. Contohna di dia aya 2, aya nu kahiji ibarat mehapekeun hayam ka heulang. Anu kadua asa kagunturan madu keurugan menyan putih. Contoh kalimat kahiji jeung kadua ieu ngandung gaya bahasa ngumpamakeun atana perumpamaan anu disebutna simile. Gaya bahasa ngumpamakeun nyaeta gaya bahasa anu sifatna nembrak apa adanya. Gaya bahasa ngumpamakeun biasana nggunakeun kecap panyambung kata penghubung sebagai perbandingan. Contohna di dia aya asa ibarat lir kawa saperti jika jeung saterusna. Coba jelaskan hiji-hiji di dia nu kalimat nu kahiji nyaeta ibarat mehapekeun hayam ka heulang. Maksudna kumaha? Urang nitipkeun hiji barang ka jalma anu teu dipercaya, teu amanah. Berarti kan pekerjaan anu sia-sia nya. Jadi urang amun rek mehapekeun hiji benda hiji amanah kedah ka jalma amanah oge ulah ingkar. Terus kedua asa kagunturan madu kaurugan menyan bodas. Manehna geus meunang rezeki menang deui. Jadi istilahna meunang rezeki nomplok. Ieu geus dimaksudku kalimat anu kadua. Terus di dieu ibu bade ngebahas ngeunaan lampiran-lampirananya. Aya lampiran ngeunaheun struktur sareng contoh-contoh mantra. Di antawisna di dieu aya Raja Pamuka. Ingat nu ngaranna Raja Pamuka nyaeta eusina sanduk-sanduk kakaruhun minta dilungsur langsanakeun dina manggelarkeun tradisi mantun. Ku ibu bacakeun margi ibu sanes juru pantun janten mung tiasa macakeun ku cara biasa wae digorowangkeun. Bulu kukus mendung kamanggung neda papayung kadewatan neda suka kapohaceun neda suci kuring rek diajar ngidung nyang ngidung carita pantun ngahudang carita wayang nyilokakeun nyucruk laku nu kapungkur mapai lampah nu baheula lulurung tujuh ngabandung kadalapan keur disorang bisina nerus ngarutus bisina naratas alas dapugu galureng tutur ngembat papayan carita. Ieu salah sahiji contoh Raja Pamuka ti carita pantun anu judulna Lutung Kasaru. Jadi dia kirang langkung eusina teh juru pantun nyaeta nyungkeun perlindungan ka maha kawasa supados dina magelarkeun tradisi mantun ieu tiasa lungsur langsar. Kunaon ieu teu tiasa diterjemahkeun hiji, teu tiasa kumaha ieu seseueurna nyaeta ngagunakeun kekecapan perumpamaan. Contohna di dieu aya kadewatan neda suka, kapohaceun neda suci. Eta dua ngaran eta teh anu dijantenkeun Tuhan anu dipercaya dina danget baheula. Jalma baheula yakin yen Tuhanna nyaeta aya 2 nyaeta aya dewata sareng wajib.
jeung nyata aya narasi. Jadi contohnya kacarita pati dua sakembaran, pati Kurawesi, pati Puragading, sejana ka pasamuan. Bawana hayam sahiji patepung di alun-alun jeung Ciung Wanara. Ya, diceritakan ada dua orang patih kembar, yaitu Patih Kurawesi, Patih Puragading. Mereka hendak pergi ke pasamuan, itu tempat berkumpul. Mereka membawa seekor ayam dan bertemu di alun-alun bersama Ciung Wanara. Ya, jadi dia contoh cari narasi dina carita pantun nu judulna Ciung Wanara. Kumaha cara ngabedakeun narasi sareng bagian sutur anu sejana nyaeta tika tinggal tina kekecapan anu digunakeun. Di dieu mun narasi kecap pracarita, kacaturkeun, dicaritakeun, dicaturkeun. Eta salah sahiji contoh yen eta kalebet karena struktur bagian narasi gampil pisan. Terus nu katilu nyata aya dialog. Jadi contohna lajeng bae dipariksa salurna. Ari maneh urang mana? Ciung Wanara awal. Aduh urang geger Sunten. Sahanya ngaran? Abdi teh Ciung Wanara. Rek naon sejate datang ka dieu? Dah di dieu aya anu naros. Kamu itu orang mana? Terus Ciung Wanara berjawab, saya orang geger Sunten di teh nyata ngaran hiji tempat. Sahanya ngaran? Siapa namamu? Saya Ciung Wanara. Rek naon sejate datang ka dieu? Mau apa kamu datang ke sini? Nah, ieu percakapan antawis Ciung Wanara sareng hiji. Terus jadi aya monolog. Itu teuneng ieu leudeng. Wani sarua daekna. Hayam teh prak bae abar. Silih pacok ku pamatok, silih gitik ku jangjangna, silih peupeuh ku sukuna. Hayam sarua bedasna. Tak ieu salah sahiji sempalan atanapi kutipan monolog anu aya dina cerita Ciung Wanara. Jadi dia teh ngagambarkeun yen Ciung Wanara ngarasa putus asa kumargi hayam aduna teh hampir eleh hayam raja kumargi hayam kaduana teh sarua bedasna. Ya di dia aya jangjalkan paranti di wadah. Di dia contohna pupur aing pupur panyambung, panyambur panyaling rupa, nyalin rupa ti dewata, nyalin sari widadari, nyatarang lancah mentangan, nyahalis katung diri, nyairung kuwung-kuwung, dideuleuh ti hareup sieup, disalam ti tukang lenjang, ditirik ti gigir lenggih, mangka welas mangka asih kanu dipupur, ditenjol ku saider buana kabeh. Ya contoh ieu jangjawakan paranti diudak berarti jangjawakan anu dibacakeun nalika nuju dangdan. Biasana ieu anu macakeunna nyaeta istri ataupun perempuan. Kasih dia aya asihan. Asihan si burung pundung. Asihan aing si burung pundung. Mau pundung datang amun. Badak galak datang depak. Ore lalaki kalah numpi. Burung pundung burung citra ku karunya malik welas malik asika awaki. Ya emot deui di dieu yen asihan teh nyaeta pelet tujuanna nyaeta pikeun lalaki atanapi wanyaja anu dikaresep ku hideuk biasa malik nya oge ka hideuk. Terus di dieu aya ajian kebedasan. Nah ini contohna sang bale gadung bakaling cagat, sang bale gading bakaling langit, sang bale putih bakaling bumi. Sakata he nyawang punika ana ingsun kabeh nya ingsun karsa datuwah. Ajian kebedasan di dieu pikeun lalaki kanggo kekuatan, kebedasan, kesaktian ya. Biasana ieu ngaguna nyaeta lalaki. Terus di aya singlar hama pepelakan. Seuri celeng bang celeng Palembang. Geralos geraleumpang kasabrang ka Palembang. Kajagi ka Patani, kabatan ka tulang bawang. Kanu henjo lolopangan, kanu hideung siga nila. Didinya kahanan sirah, istan. Ya ieu biasana
anu macakeun teh nya eta Patani margi pikeun ngusir hama-hama pepelakan ya. Padahal hasil tanena nyata biasa cekil. Pasti dia aya jampe kalau budak nusok cerik wae. Nyi ara-ara, nyi iri-iri, ulah sok jahil ka adi, tuh da sia bawa ngajadi. Jab menang si jabang bayi. Ya biasana amun aya orok cerik wae biasa sok diubaran. Dukun beranak atau disebutna maberang di campean. Supados teu cerik wae biasa balikan teh sok di derek kalung anu dijieun tina aya nu ngasih kene percaya sih gitu. Lajeng tadi aya anu kakantun tadi kedahna saat pas monolog nyata Raja Panutup tapi teu naon nya tang bahasna di dieu. Jadi aya Raja Panutup pun sapun hiang Prabu Wastu panghampura anu diseja boh bisi langkungnya saur boh bisi bahayanya carek kami ngandarma mitutur lalakon di lalakonkeun maksudna kumaha emot deui ngaranna Raja Panutup nyaeta ungkapan rasa syukur kumargi tos dibere kasalamahan dina lumangsungna tradisi mantun ya di dieu katinggal pisan nih jero pantun ngahaturkeun nuhun ka Maha Kawasa kumargi anjeunna tiasa ngarengsekeun carita pantun dugi ka akhir tiasa lungsur aksar. Alhamdulillah ya materi tos beres. Ini dia ibu bahas ngenaan tugasna bilih aya patarosan ngenaan materi tiasa langsung ngawea ibu tiasa langsung dibahaskeun amun pas ngartos sadayana alhamdulillah amun teu acan ngartos mangga diaos deui wae ya. Di dieu tugasna aya 2 anu kahiji aya tugas praktek nanya eta hideup maca teks carita pantun teks natos ku ibu sayogikeun eta tiasa diklik wae linkna carita pantun ieu judulna Dewi Sri Mulih Kajati hideup pantun dibaca teras ke di video ke di dia aya kriteria penilaian kahiji aya raksukan yaitu pakaian anu diangge terus aya lempeng intonasi terus nu katilu nyaeta pelafalan kecap aya huruf E eta namina nu kahiji E na curug nu aya garisna di luhur terus aya E terus aya E eta kedah tiasa di tiap alika aya huruf siga kitu kedah dikedahkeun kedah benten-benten ulah sami wae we henteu benten ya eta pelafalan. Terus anu kaopat pidangan gestur tubuhna kedah kumaha lumasar karena pengalaman satu acana anu video hidup langsung we nganorolang we gitu langsung video teh daya salah teh ngucapkeun nami tengenalkeun identitas langsung wae ya kema kudu ngucapkeun salam nama sareng kelas di dia aya captionna eta tiasa video yang bisa diupload di YouTube atau napi di IG mun di IG ulah hilap tag IG ibu pada segampil di dinilainya caption anu kaji nyata wasta sama pingaran nu kadua nyata kelas nu katilu nyata nomor absen terus dihandapna kedah dipasang caption oge video ditujukan pikeun tugas bahasa Sunda carita pantun hashtagnya poe bahasa Indung na internasional terus hashtag nu kadua nyata aya ngajembarkeun bahasa Sunda terus nu katilu nyata ya hashtagna 20 Februari 2021 tugas ini dikumpulkan paling telat Sabtu genep Maret 2021 jam 20.48 menit. Kedua nyata aya latihan soal link nogetos aya di dinya token atos aya di dinya mangga langsung tinggal diklik terus dikerjakeun paling telat dikumpulkan dinten Jumaah kaping 26 Februari 2021 jam 20.23 langkung 58 menit WIB ya sakitu anu kapihatur sareng langkung nanda dari hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.